Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Anak-anakku anu ku bapa dipika cinta karena Allah, dina danget ieu urang sami-sami baris belajar deui bahasa Sunda. Dina pembahasan bahasa Sunda dinten ieu nyaeta urang baris ngajen sikap, hartosna teh urang bakal menilai sikap. Di dieu aya hiji pancen tugas anu baris ku hideup kedah dikerjakeun, mungkin ku bapa diterjemahkeun kana bahasa Indonesia. Pancena di dieu pek ku hideup bere ajen lamun kagiatanna alus contreng, tanda contreng, lamun goreng cakraan atau tanda silang. Silahkan oleh kalian beri penilaian. Apabila kegiatan ini bagus, kalian beri tanda contreng. Apabila kegiatan ini tidak bagus atau sebaliknya, maka oleh kalian beri tanda silang. Nu kahiji, nomor 1, urang kedah micinta kalemah cai sorangan. Kita harus mencintai negeri sendiri. Nomor 2, lemah cai mah teu dipika cinta ku urang oge teu nanaon. Negara sendiri atau wilayah sendiri tidak dicintai oleh kita tidak apa-apa. Nomor 3, diajar nu tekun, nurut kana parentah guru jeung kolot di imah, kaasup kana micinta lemah cai. Belajar dengan rajin, taat kepada perintah guru dan orang tua di rumah, termasuk cinta kepada negara sendiri atau wilayah sendiri. Ngajalankeun ibadah nu kaopat, ngajalankeun ibadah kalawan hate nu ikhlas tur miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, eta oge sami sareng micinta lemah cai. Nomor 4, menjalankan ibadah serta dibarengi dengan hati yang ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu juga sama dengan mencintai negeri sendiri. Nu kalima, abdi kantos janten juara dina pasanggiri kawi Sunda sakota Bogor. Yang kelima, saya pernah menjadi juara perlombaan kawi Sunda sekota Bogor. Nomor kagenep, saur bapa urang Sunda kedah resep kana seni Sunda. Menurut ayah, orang Sunda harus suka dengan seni Sunda. Nomor ke-7, si Bohim mah teresepeun kana lagu-lagu Sunda teh. Nomor 7, si Bohim tidak suka dengan lagu-lagu Sunda. Nomor ke-8, sadi dinten abdi sok masang lagu-lagu Sunda. Nomor 8, setiap hari saya suka menyetel lagu-lagu Sunda. Nomor ke-8, males upami tos ngupingkeun kawi Sunda teh. Nomor 9, malas kalau sudah mendengarkan kawi Sunda atau nyanyian Sunda. Nomor ke-10, abdi mah nganggap lagu-lagu Sunda teh kampungan. Saya menganggap bahwa lagu-lagu Sunda itu adalah kampungan. Nah, demikian terjemahannya dari masing kalimat yang ada di atas. Silakan nanti kalian dari nomor 1 sampai nomor 10 beri tanda contreng kalau kegiatan itu bagus, dan sebaliknya beri tanda cakra kalau kegiatan tersebut tidak bagus atau jelek. Sekian penjelasan dari tugas hari ini. Kurang Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.